Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kum wae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ongkoh bari deuk papatah deui yen engke sakedeung deui deuk nyaba ka Cipancar bisi teu kaburu deuk mondok sapeuting ku kituna medi kudu bener-bener tunggu imah ulah nempi ka luas leos teu puguh. Dugi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ari Andi sanggeusna ngajajabkeun pamajid katungtung lembur manehna dina balikna deui ka imah teh jadi kalah ka ngahulang jentul bakuna mah pangaruh basa tadi teh tas ti pajaratan tacan leungit pisan tina ingetanana ku kituna manehna ngadon ngajentul we diuk dina golodog gambaran bapana nu memang samar-samar keukeuh kokolebatan dina beungeutna saleung kajenat indung nama manehna teh teu pati ingeteun lantaran teu nyaho-nyaho acan teu kungsi ngarasa kumaha ragapna sarta kanyaahna nu jadi indung lantaran ditinggalkeunana maot teh sasat leutik keneh pisan. Sabot keur kitu anak torojo teh jangdana nyampeurkeun puguh we Andi teh lain deui ngaranjugna sarta teu pupuguh di jantungna jol-jol terwe motah ari nu datang jangdana naha ari nu ngolebat dina lelembutanana bet nyi euis nembongan. Namar naon Kang Andi mani ngampleng geuning Kang Andi mah nya tos teu emut kitu kadana teh jangdana bari nyerengeh dina ngabasahkeun dirina teh aya ngabdikeun aya nikukur nyebut ngaran rasaeun zaman keur budak keneh meureun jangdana nuju kieu we jang mangga atuh calik Andi ngagentak wah ngaberag-berag maneh mangga Kang Andi jangdana bari ngoloyong nyampeurkeun gek manehna diuk si dengdang dina golodog ka dieu atuh kalebet jangdana sawios Kang Andi urang ka ditu anggur mah yuk jangdana kalah ka ngajakan indit ka mana jangdana can naon-naon Andi geus beuki dagdigdug hatena geus cop we jangdana teh tangtu ngajakan ka imahna itu urang kabalong Kang Andi urang nguseup gerayu tambah kesel ada tetiasa tukang Andi mah jangdana Andi mere alasan memang nya teu bisaeun
Da meureun kudu ngagunakeun dua leungeun ari nguseup mah. Aya ketang nu nguseup mah Pak Iya. Urang mah urang lalajo we. Sareng saha deui jangdana? Nu dimaksud mah bisi heg we di balong teh aya Nyi Euis. Teu aya deui sasaha. Geura mangga yuk. Geus meunang jawaban kitu mah. Tetalangke deui jerot we Andi turun. Bring arinit leumpangna ngarendeng. Palebas sisimpangan ka imahna Pak Haji Sobana. Teu wuduh hate Andi mani dagdikduk lain di kieuna. Sok sieun bantrok jeung nu dipika paur. Tapi teu burung we ngareret mah. Ngemplong meusan lantaran sidik taya jelema saurang-urang acan. Bus katamakan balong. Ti kajauhan oge geus awas yen taya jalma saurang-urang acan. Taya nu nguseup taya nu naon. Ukur kadenge aya nu keur ngageduk we nutu di saung lisung. Kawasna bae biirah atawa pamajikanana Adria lantaran teu temong jirimna. Geuning teu aya jangdana. Andi bari luak liuk nempoan Adria anu majar cenah keur nguseup. Kumaha cenah Pak Iya teh? Nah naon heula cenah nya? Katuh ka Andi urang susulan heula. Jangdana teu nunggu jawaban. Leos we manehna ngincid balik deui. Anu cenah mah deuk nyusulan Adria. Sedeng Andi terus we ngoloyong ka saung lisung nyampeurkeun nu keur nutu. Ari elol nempok ka jero saung, ari gebeug teh. Hate nyeblak. Bari ngabarengan ratugna jajantung. Mana horeng nu keur ngageduk teh lain biirah atawa biomoh. Tapi Nyi Randa ngora alias Nyi Euis Sumarni keur ngageduk we nipung. Manawi teh sanes. Andi ngaregog. Saterusna capa-cipi teu puguh pola. Sajongjongan ngajengjen we. Ku teu nyangka saeutik-eutik acan bakal bantrok jeung nu dipika paur. Andi. Nyi Euis ge sarua pada rampang reumpeung. Sanggeus nyarita teh luk we manehna tungkul bari leungeun ngopepang sagala diragap sagala dicagap. Sedengkeun ari hanca gawe mah diantep. Atuh haluna ukur terus dicecekel ku leungeun katuhuna. Sedeng Andi jadi asa beuki teu puguh rarasaan nyang hareupan Nyi Euis ayeuna. Kararagokna teh alah batan basa mimiti tepung nu munggaran. Bibir rapet pageuh lir nu dikunci we. Tuur nyorodjod kawas nu lilinieun. Geus puguh jeroeun dada mah mani ngadurugdug. Pangaruh eundeurna jajantung. Sedeng kesangna teu wudu mani ngoprot kaluar sabulu-bulu. Bari hate ngarasa bingung nu lain di kieuna. Kumaha nyapilakueun? Naha kudu balik deui ngajauhan nu keur nipung atawa terus cicing di dinya ngabaturan bari ngajakan ngobrol. Oge mun kudu ngobrol. Nya ngobrolkeun naon? Ongkoh bibirna oge mani hese diengabkeun. Tapi ari lila mah pok we manehna maksakeun nyarita. Kitu oge. Sorana teh mani lalaunan sarta bari jeung ngageter sagala. Haros-hos teu beda we ti nu ngaharewos. Kang Andi teh nuju milarian Pak Iya. Punten we atuh di kantun atuh. Andi bari ngalengkahkeun sukuna ka tukang. Hatena geus gilig yen deuk ingkah ti dinya. Kang Andi. Nyi Euis bari ngagilerkeun panonna reret deet. Lantaran ari beungeutna mah jongjon tungkul. Punten we di kantun. Andi keukeuh deuk init bari mundur di salengkah. Kang Andi. Sora Nyi Euis rada narikan meusan. Oge ayeuna mah bari jeung mancokeun beungeutna. Bade kumaha Nyi Euis? Andi bet kaos nu ti teuleum. Nyaritana galegepan. Bakuna mah ngarasa silo we. Mireungeuh nu keur nancemkeun paneuteub. Ngebrehkeun sinar panon nu ngagenclang herang.
tapi bari semu-semu nu beus baseuh. Kang Andi mah sapertos nu tos nu tos teu kenal we sareng euis teh. Teh panginten euis. Andi satengah nu ngaharewos. Ngabarengan renghap napas lir nu peunggas harepan. Tos nolas pangintennya. Taya bayana euis. Mung tos benten loyogna. Nya euis gancang nempas. Ngabarengan ngeuyeuteup sinar panon anu ngadadak linduk ieuh. Luk manehna tungkul. Loyogna kumaha euis? Andi ayeuna mah nu teu pageuh. Wani so teh dumeh nyeuis satengah nu keur nyumputkeun beungeutna. Samohon benten loyogna Kang Andi teh ayeuna mah. Tos teu emut ka Cipancar. Eta pangintennya keur anggar teh kakatigaan. Henteu sapertos ka hujung. Tanah lendo hejo lemok. Matak betah monok moek. Nyari tanah kitu teh bari burilak panon nyeuis ngarindat tapi gancang ngalingkup tungkul deui lantaran bantrok jeung nu keur moho nganteur paneuteub. Andi teu nemalan ukur kadenge rahuhna we kawas nu capek mentas nanyak. Kumanehna memang geus kajudi kumaha maksud sarta tujuanana caritaan nyeuis kitu teh. Bari mun dilenyepan memang bener. Tapi ieu teh teu ngandung harti. Pedah Cipancar ayeuna geus mangrupakeun jadi tanah anggar. Lain kitu. Ngan ieu mah dumeh samata-mata geus taya lolongkrang tincakeun lantaran kasurung ku rasa rumasana. Paribasa piit ngendek-ngendek pasir. Geus bisa dipaparah. Bari moal mencog saeutik oge. Yen Pak Haji Sobana teh moal ridoeun mun deuk nya tujuan oge bareto we meureun nyi euis teh moal make dijodohkeun ka Jang Husen. Puguh kaayaan manehanana jeung nyi euis teh sasatna geus brukbrak. Ebrehna teh kapan dina peutingan karna ngajorag ka Cipancar teh. Tapi geuning Pak Haji Sobana teh kalah ka ngajurung laku supaya manehna ingkah ti Cipancar. Atuh nu ngeunaan hubunganana jeung Nyi Tarsiah. Manehna teh lain pedah katarik-tarik teuing. Atawana boga maksud deuk ngubaran hate. Pedah cenah geuning mun meunang kanyeri ti awewe, ubarna kudu ku awewe deui. Lain kitu maksudna. Ngan ieu mah samata-mata kajurung ku kadeudeuh hayang ngajait tina kaprihatinanana. Lantaran kapan Nyi Tarsiah teh sakitu dinyerikeunana ku Karna. Kitu tah maksudna teh teu kurang teu leuwih. Geus karuhan Andi kalah kangah neng-meneng. Giler, nyeuis ngararet deet, burilak. Disusul ku sapinuhna panon manco kana beungeut Andi. Tetela Andi teh keur ngalamun. Panon molotot tapi teu nenjo. Jelas dieusi ku paneuteub kosong. Sakitu nyeuis neuteub antep teh. Taya pisan reaksina. Kang Andi, nyeuis ngagerentos, sorana semu berat. Kumaha? Aya naon euis? Andi nemalanana rada agak eugeu. Puguh teu beda we tinu digebah. Laresnya cariosan euis teh. Naon teh anu nembe. Andi rada-rada gugup. Samohon laresnya Kang Andi teh. Ayeuna mah benten loyogna. Nyeuis ngaburilak. Matak ngeureunceum anu nempokeun. Wis cek raraosan mah. Kang Andi teh teu pindah pilempangan. Hate Kang Andi tetep sakapungkur. Gambaran nu ngancik dina ati sanubari.
tetep keneh nu kapungkur. Anas eta Kang Andi ayeuna sapertos benten loyogna. Nya pantes euis. Jalaran raga Kang Andi teh teu benten we, tinu kosong molongpong. Teu aya eusian. Ngarandapan batin nyeri. Ngarandapan batin nyeri ati. Peurih jajantung. Lir nu didudutan. Marga lantaranana mah geus oge piraku teu mafhum. Lepat ku anjeun atuh bongan salira Kang Andi keneh. Sarupin uleutik buri, miuni hayam kabiri. Malah upami diemut laras-laras mah geus teu benten we nu digebruskeun. Kang Andi teh taya pisan kabelahanana. Nyeus bari ngadelek, delek nu baheula keneh. Anu kurang-kurang mah matak murageun jajantung. Andi paparahna mah haget deuk nemalan. Oro kaya kagareuwahkeun manten kudu ngarong heap. Biirah nu harita ngurunyung nyampeurkeun ka saung lisung. Barang ret oge ka Andi jol-jol dedeheman we mani teureun eureun. Geus deukeut ukur ngareret bari ngarenyu. Tapi jeung nyumputkeun beungeut. Ngaragangan nu ngadadak rampang reumpeung. Bari masing-masing beungeutna ruirei bareureum teu pupuguh. Teu beda we tinu tas papanasan. Ih, nya malah angeus-angeus atuh nipung teh. Jadi naha mun teu diteang teh. Heuheuy dedeuh, dadao lah. Biirah bari gape kana halu anu keur dicecekel keneh ku Nyi Euis. Di ditu atuh aramangna dinu lega geura. Di dieu mah kuliak aya nu katutu. Biirah nyarita deui bari ditungtungan ku Nyi Kikik. Sarta teu antaparah deui keduk we nipung nuluykeun hanca Nyi Euis. Atuh boh Nyi Euis, boh Andi. Saurang ge taya nu nembal, ari lain beungeutna mah kalah ka beuki bareureum bari ting elengeh. Nu antukna kalah ka rutret silih sambar ku raretna. Antukna pisan mah duanana ting kolesed kaluar ti saung lisung. Tuluy ayang-ayangan ngajauhan anu keur nutu. Geus teu nolih ka biirah anu teu eureun-eureun cicikikikan. Disarangkeun ku jangdana bari ngaheheh dinu suni. Si horeng ieu teh pokal manehanana pikeun nepungkeun adina jeung Andi. Lantaran salila ieu teh. Itu ieu tacan kapareng patepung sakali-kali acan. Kanca dangu sadayana. Bari basa halodos sataun lantis ku hujan sapoe. Ieu mah dilarapkeunana teh ka dirina Nyi Euis katut ka Andi anu kaayanana ayeuna. Itu ieu ngadadak cenghar halegar. Teu beda we. Titangkal ngarang-rangan katinggang hujan. Kontan sirungan deui. Sirung anyar nu geus dipatri deui ku Jang Jipasini pasang subaya. Pikeun nuluykeun hanca carita nu can kungsi anggeus. Ngadadak poe eta mah Andi teh jadi beda pamolah. Geus puguh pamuluna mah lain deui marah maena. Bahamna oge mani teu reureuh hahariringan. Bari runyarenyu imut sorangan. Kituna teh bari ciling cingcat kawas hayam nu keur nogan. Ngarasa kesel ku nyurungkuina waktu. Asana teh mani lendo naker. Ngadagoan reupna peuting teh mani mata kaluman. Memang kitu biasana ari di arep-arep mah asa kenor. Ngadagoan surupna panon poe teh. Teu cara ari keur dipopohokeun.
Paribasa hirup lir nu kajongjonan. Nyurung kuina waktu teh mani asangan sakoteap naker. Sasatna teu karasa, berang deui, peuting deui, si horeng umur ngolotan. Nyaho-nyaho buk hideung jadi bodas, kulit beungker jadi pewot. Mun panon poe mah geus tunggang gunung, sakedeung deui ge deuk surup. Adi nu ayeuna memang geus boga janji ka Nyi Euis, yen ke peuting deuk nganjang. Nu deuk didatanganana mah imahna Mang Amir. Tapi geus tang tuh Nyi Euis bakal ngadagoan di dinya. Mana pantes gawena teh ngan ciling-cingcat, geus teu sabar ngadagoan. Reup peuting nu karasana kumanehanana mani asa ngadedod pisan jalana waktu teh. Kanca dangu, waktu tadi teh patepung lawung pamprok jonghok di saung lisung. Sanajan dengan sakadar sakiji panon carek paribasana. Dina tepungna ngawangun catur teh sasatna nu diburu-buru. Kukitu teh mah. Itu ieu oge pada ngarasa risih ku bisi rempan kusugan. Tapi sanajan kitu geus cukup bisa mulangkeun deui rasa katineungna nukung sipaturai. Malah dina ngantengkeunana deui teh atuh jigana leuwih pageuh tinu geus-geus. Matak barang kakarage reup magrib, Andi mani geus elek kasekeng, hayang geura-geura jiga init. Tapi da jangjina oge bada isa supaya simpe. Nu dipalar supaya rineh. Lantaran biasana ari tas salat Isya teh, boh Pak Haji, boh Bu Haji, sok terus ngadedempes ngareureuhkeun awak. Kisaudi katut beena. Barang mireung peta lakuna sarta pamuluna Andi harita. Duanana ukur silih reret bari ting rarenyu. Bogoh geus ngarti deui we, da puguh tadi ti beurangna geus meunang beja ti biirah. Waktu datang ka imahna lantaran dihiras ku Pak Haji Sobana nganterkeun bako keur ki Saudi. Mani teu sirikna alewoh ngadongengkeun kaayanana Andi jeung Nyi Euis waktu patepung di saung lisung. Geus salat Isya, Andi ge harita teh geus saged sajungjungan pisan deuk init. Ngadadak si Ruyuk nu keur dikurungan di luar dina kurung jangkung. Kadenge gagalaprakan bari ngagelik lirih. Biasana kitu teh lamun ceuk aya jelema ngaliwat. Tapi harita mah sakitu hantem didedengekeun bet teu kadenge geblig-gebligna nu leumpang. Sedengkeun si Ruyuk terus gagalaprakan bari ngagelik lirih. Totonen yen di luar aya naon-naon. Aya naon cenah si Ruyuk teh. Andi bari ngarawel haur konengna, bas diselapkeun lebah cangkengna berahi muka panto. Tapi lain deui ngaranjugna, lantaran sidik katempo aya nu ngolebat ngejat ti buruan. Gerakanana estuning mata kaget ka bina-bina. Lantaran manehna nu geus maher ngagunakeun gerakan cirilentah. Tapi eta gerakan ngolebat teh estuning teu kadenge meus-meus acan. Cindekna mah leuwih lemes tibatan ngahiliwirna angin lirih. Andi ngarasa kaget geus cop we yen nu tembong ngolebat teh pasti nu keur gawe intip-intipan ka manehanana. Tapi ngarasa helok teh eta ku gerakanana saolah-olah teu nimbulkeun sora naon-naon. Oge mun dititenan gerakanana geus bisa dipastikeun lain bahwi kalpa atawa karna. Ieu mah jauh aya di saluhureunana. Tapi saha atuh? Manehna teu rumasa boga lawan anu gerakanana sakitu hebatna. Tapi Andi teu manjang mikir, didong we manehna luncat ka buruan. Heg mancokeun irungna ka luhur ngagunakeun gerakan mata angin. Tapi tetela teu bisa kasusud. Geus kitu ceg kana haur konengna terus dicocogeun kana taneuh. Heg didengekeun. Taya sora naon-naon, ari lain ngahiungna sora angin mah. Sabot keur kitu celecep. Karasa aya nu tiis kana pundukna. Bogoh we. Andi teh lain deui ngaranjugna, sidik aya nu niup. Kukituna gentek manehna malik. Ari breh teh aya nu ngabelegedeg rada anggang katempona. Moyeg teu beda we ti babaging katebak angin. Saha teh?
Ani bari ngagentak luncat nyamperkeun. Tapi leuwih-leuwih mata kagetna teh anu ngabalgedeg teh sakiceu panon ge geus robah tempatna. Ai. Kawas mawa ulin. Ani rikat luncat deui. Sarta sakali ieu mah. Jirimna nu tembong ngabalgedeg teh deuk disamber nya-nya. Tapi buktina pos di bae lantaran geus pindah deui tempatna. Tapi nya kitu teu jauh robahna tempat teh ukur dedepaan. Ai. Saha nika teh? Manusia tawa lain. Lamun nyata-nyata jurig nu nyiliwuri setan nu minda rupa. Adon marakayangan ngagoda manusia. Nyingkah montong deket-deket sia. Andi muncareng. Nu ngabalagedeg teh kalahka ngahehe. Sarta sorana matak muringkak bulu punuk. Ani ka nu ngaranna nu disaorkeun si Buntung jago tutugan teh. Tapi nyatana mah ngan sakadar sesebutan nu molongpong kosong. Buktina Anika teh bisa ngaragap awak kaula. Sorana kacida leutikna mani matak getek kadengena kana ceuli. Anak itu mah Anika teh manusia. Oge pok-pokan Anika tetela lain dek maksud hade. Ani sakicep ngawamun gerakan engkang-engkang. Tapi nu ngabalgedeg teh leuwih ti kitu cepetna. Sakilat ngaleungit tina sasaran. Tapi jirimna mah masih keneh bisa katembong belesat ka jalan leutik anu berasna kaleles. Kolebat asup ka jero kebon. Montong bebali cetan. Ari bener-bener mah hayang diragap ku kaula. Ani bari terus ngolebat nuturkeun. Sedangkan udek ditewakna ayeuna mah tetep tagen dina tempatna. Tapi waktu leungeun Ani deuk ngarawel punduk, sidik ayeuna mah bener-bener ieu teh manusia anu papakeanana sing sarua bodas. Sarta beungeutna buni ditutup ku tergos nu rupana oge bodas. Ngadadak leungeun katua Ani bantrok jeung hiji kakuatan anu teu kira-kira hebatna. Lantaran nu make papakean bodas teh ngagentak malik bari nyabetkeun leungeun kana pigelang leungeun Andi. Ih. Andi ngagerok lirih. Bari ngagentak ngejatkeun leungeun anu karasana ngadadak panas nyanyautan. Sedang leungeun buntungna sakilat ngadius deuk ngadagor careham. Orokaya lawan ngagentak murungkutkeun badana nu ngajadikeun jirimna sakaligus ngaleungit ti hareupeun Andi. Sarta nyaho-nyaho karasa aya nu nyecep kana pundukna. Kagituna Andi ngagentak ngalepkeun badana sarta langsung ngagunakeun gerakan panggalmui. Breh we. Lawana jadi nonggongan. Yuk. Leungeun buntungna deuk notog punduk. Gerbat. Lawan kagigir belah kenca bari nyambarkeun dampas sukuna kana kekemplong. Adi ngagentak ngajengkat malik nyerong kenca. Bari sakaligus ngagerakeun dua leungeunna nu katuhu ngadius mangrupa tonjokan nu deuk ngabentur carehamna. Sedeng leungeun buntungna ngaheat ka handap dina gerakan malang putung deuk ngahanca memuncangan. Orokaya lawana teh lain lalawora jayatena. Matak ngagetkeun oge. Maena ukur sakilat ngejetkeun suku katuhuna sarta langsung ditarik ka tukang. Yuk. Dengeran kepalna deuk ngahanca leungeun buntung. Des. Dua kekuatan diadu. Bari itu ieu oge teu bisa leupas tina pangaruhna. Mun Andi nepi ka luncat ka tukangeun bari ngejetkeun leungeun buntungna. Sedeng lawana sanajan bener badana tetep tagen teu ingkah tina tempatna. Tapi tatela kuda-kudana mah pajengjar. Ciri wanci manehna bantrok jeung hiji kakuatan nu teu bisa dianggap remeh. Andi nu memangna kacida ngarasa panasaranana hayang nyaho saha-sahana ieu jelema. Sanggeusna ngejat sabrut deui we naraja ngagunakeun leungeun buntungna. Jelas nu deuk dihanca teh palebah dada. Tapi lawana kawasna bae teu nyahueun kumaha kahebatan leungeun buntungna. Manehna tetep we ngajega sarta leungeun buntung teh kalahka ditakis ku leungeun katuhu digiwarkeun ka gigir. Sedeng leungeun kencana nyebrut ka hareup ngadiuskeun peureupna nu nimbulkeun hiukna angin nebak kana beungeut Andi. Des. Leungeun buntung ditakis nepi ka ngoleweng ka gigir. Nu tumrapna ka Andi lain deui ngaranjugna.
Lantaran sasatna kakara aya nu bisa ngagagalkeun gerakan leungeun buntungna. Nepi ka jalanna robah kagigir. Leuwih-leuwih ngarasa reuasna lantaran peureub katuhurna nu jadi lawan tetela deuk ngabentur kana cukang irungna. Begituna gentak manehna teh ngawangun gerakan jukut riut. Plos. Peureub lawan teh ukur nobros tempat kosong. Lep. Andi satuluyna mah kapaksa ngagunakeun gerakan heulang ngagalaprak. Bari langsung ngagunakeun ramu-ramu leungeun katuhuna deuk dipake nobros iga burung. Dina gerakan heulang macok. Tapi mata kagetna teh lawan ngagentak ngajauh ka luhur dina kacepetan anu luar biasa hebatna. Andi rikat nyusul tepus ngabalesat ka luhur ngagunakeun gerakan angin puyuh. Crek. Lawanan nincak taneuh. Andi terus nyororot ngagunakeun gerakan heulang nyabet anak hayam. Lawanna ngagentak ngageserkeun kuda-kudana bari ngaheatkeun leungeunna dipake mapag leungeun buntung anu nyuruntul deuk ngabentur sirah. Tuh. Dua kakuatan leungeun diadu deui. Mun Andi nepi ka ngageblak badanna ka tukang sarta saterusna ngedebut ragrag tapak deku. Lawanna oge nepi ka ngarempeyak ngedeprak oge manehna bari tapak deku. Hebat leungeun buntung teh. Kukituna lain deui pangaruh ka Andi nepi ka nimbulkeun ting sariakna bulu punuk. Andi sakecap oge teu nembal. Eukeur mah manehna teh ngarasa kaget anu pohara lantaran tetela lawanna teh hebatna lain sisiwo. Umur-umuran. Gerakan leungeun buntung nepi ka teu mempan. Malah manehna sorangan nepi ka ngagedebut bantrok jeung hiji kakuatan nu teu bisa dikira-kirakeun kahebatanana. Katamah di ngarasa kaget we. Ku ngadenge sorana matak nyiak carengkat sabulu-bulu. Bari hate mah ngarasa teu ngartina. Saha ieu jelema teh? Oge naon maksudna nu sabenerna? Mun musuh ti meuni, mun lawan ti mana? Oge lamun dititenan jajatena katutosena tetela leuwih luhur tibatan manehanana. Nah, kalah ka ngahuleung Andi. Jingan buktikeun yen anjeun teh jago tutugan. Lawanna nyarita deui, dieusi daya panangtang. Atawa nah Andi ka teh ngarasa jejerih kitu. Ai. Teh bayana kaula kudu jejerih mah baraya. Ngan kaula mah ngarasa kaget we. Teu kaharti. Andi ka jol-jol nembungkeun sikep nu ngamusuh ka kaula. Andi nu harita ngajega deui tetela tandangna mah tacan regrog-regrog. Teu kudu kaget Andi. Ari kudu bae kaharti mah. Nya moal aya ributan lantaran itu ieu oge pada ngarti teh ya. Tapi nya kitu deui Andi. Sanajan kaharti oge lolobana mah sok barejeung teh dihartikeun. Nu matak riributan teh teu bisa disinglar. Seperti Andi ka ayeuna asal tiga oge teu ngahartikeun. Beunang disebutkeun bodoh teh katotoloyo. Teu beda we ti kebo. Lawanna kalah katerus saya ngababeleh. Ucapan teh jang jiwae kicilah. Ari nya mah Andi kan pinter. Coba atuh buka tergos teh supaya kaula ngarti bener-bener saha Andika teh anu sabenerna. Kewajiban Andika. Lamun nyata-nyata Andika lalaki nu disohorkeun si buntung jago tutugan. Coba geura buka ye. Tergos kaula ieu, Manehna terus ngahehe. Kitu kahayang teh. Bae atuh. Andi bari sabrut we narajang ngagunakeun peureub katuhu. Tah, bener. Lalaki kitu mah ngaranna. Lawanna bari ngagentak ku lebat kagigireun Andi, bari ngahieukeun panonjokna deuk ngadagor careham. Rokaya gerakan Andi teh eleh kesit. Sanajan badan manehna teu robah, tapi leungeun buntungna dina gerakan solendang mayang sakilat ngahayat kagigir. Tuh. Dua leungeun bantrok deui. Sakali ieu mah lawanna teh nepi ka ngerepeng. Bari kuda-kudana pajengjar ngajaga kaseimbangan badan supaya teu ngageblag ka tukang. Ieu teh mangrupa kasempatan hade pikeun Andi mah.
ngagentak manehna malik ngenca bari nyebrutkeun leungeun buntungna deuk ngahanca kana dada. Sedang dengan katuhuna ngagapruk kana beungeut dina gerakan cakar heulang nu maksudna deuk ngarames tregos nu jadi lawana. Tapi tetela henteu sababari sakumaha ceuk sangkaanana. Sakilat naker lawana geus bisa ngagerakeun dua leungeunna pikeun nakis. Cuk cuk. Dua leungeun Andi sakaligus bisa digagalkeun gerakanana. Nu tumrapna ka Andi nepi ka ngarepeng. Sarta kontan leungeun-leungeunna teu beda we ti nu sing sireumeun. Kuituna gentak manehna ngajorelat ngagunakeun gerakan pangalmui. Tat. Damar sukuna dina gerakan walang sungsang deuk ngahanca kekemplong. Tapi lawana kalawan tapis naker ngagentak malik nuturkeun posisi Andi. Hiu, cedak. Gerakan walang sungsang digagalkeun ku teunggelan kepang. Kilek. Andi malik ngabarengan ngejetna suku nu mentas di kepang lawan. Hiu, dengan buntungna deuk ngadagor careham. Kilap des. Leungeun buntung bantrok deui jeung kakuatan leungeun lawan. Sabrut. Perep katuh Andi ngadius ngabarengan ngangsrotna su katuh ka hareup. Lawana ngagentak ngabaliurkeun beungeutna. Bari leungeun kencana sakilat ngaheat deuk dipake nakis. Tapi gerakan Andi sakali ieu mah bener-bener teu bisa diungkulan kudu jadi lawan. Ngagentak manehna ngangsrotkeun su kencana ka hareup. Ngabarengan nilepna leungeun katuhu diwangun siku nu teu mis deui ngagojrot ngahakan careham. Bareng jeung ngalngakna nu jadi lawan. Kilap. Andi nyerong ngenca bari ngadiuskeun leungeun buntungna deuk ngadagor sirah. Sedeng leungeun katuhu ngagapruk deui kana beungeut deuk ngarames tregos. Orokaya lawana ngagentak ngelepkeun badana ngabarengan gilek badan katuhuna. Gerelat luncat bari najehkeun dampal sukuna kana bincurang. Sedeng perep katuhu nyebrut di handap nu maksudna deuk nobroskeun beuteung. Tapi Andi ngagentak ngagilek ngatuhu bari ngajengkatkeun su katuhuna tina gempuran dampal suku. Sedengkeun leungeun katuhuna nu tetep teu hasil pikeun ngarames tregos. Sakilat ngadius ka handap ngagunakeun gerakan malang putung. Cuk. Bantrok jeung perep lawan anu deuk ngahanca beuteungna. Lawan ngagentak malikeun badana 80 derajat. Ngabarengan leungeun kenca ngadius ka hareup. Cuk. Pereupna kalah kadihakan ku gerakan tapak jalak. Hiu. Pereupna ngadius di handap deuk ngabentur hulu angen. Tapi lawana ngagentak ngalelepkeun badana nyerong ngenca bari ngansrotkeun su katuhuna ka hareup. Sedeng leungeun katuhuna anu mentas dihakan ku gerakan tapak jalak. Sakilat ditarik ka handap. Tuh. Jadi ngahanca pereup Andi anu deuk ngahakan hulu angen. Gerelat. Manehna ngajengkatkeun su kencana ngabarengan murilitna badan ka katuhu. Sarta jebrot we. Dampal sukuna nejeh kana kekemplong Andi anu belah katuhu. Andi sakali mah ngagerung. Bari badana ngajengjehe ngagedebut kana taneuh. Teu burung ngaguik geuning. Turunan jelema nu rawing cilina sabelah teh. Lawana ngeyehkeun bari ngahehe sarta panonna mencorong seukeut ka Andi. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.